6 pagi lari pagi. Pak ojek. Ampun. Tenang, dan doleran anak kaya. Well, kemana cenderung datang tarik aing sorangan gitu can ka dari ieu gitu basuh dibujur itu mana si Udin can ka dari ieu si aing karek disebutkeun si Udin geuning kenapa san karek diomongkeun iraha maneh ka dieu tadi nungguan maneh ni lila geus aya tarikan can maneh deui eta eueuh can meunang sugan teh mete geus narik si Bray ka mana ieu can aya ini biasanya geus ka dieu heeh panggiatna biasana 6 pagi lari pagi. 6 pagi lari pagi. curiga senam si Bray mah coba ayeuna poe minggu kieu biasana poe minggu sok ieu senam Pak ojek. kurang ya urang can meunang euy well Kemana bade ke kantor kecamatan desa ayo let's go well piraku kecamatan desa mau pacul dek naon ke kecamatan desa mau bagian bersih sugan teh rek ieu eksekusi di ditu nggaskeun euy ya tos jadi ieu mohon deui ya siap nuhun Pak ayo cing naon kona ka kantor desa ke kebon cing ih bo lumayan menang penumpang sih well mana si Bray tumben eueuh jabaeuna poe minggu ieu pasti loba penumpang geus balik deui si Udut well can meunang we can nah butut can meunang nyarita naon isuk-isuk geus nyarita deui lain bieu teh urang teh kan nganterkeun ieu ongkona rek ka kantor desa ka kebon cenah aya tinggi langit kaayaan juga ieu habek we teh teh ku maneh kadaek maneh teh sia main habek wae geur ke di ieu pisung bahaya teh di mana ieu petana tapi di dieu ieu titik nama tuh na ieu na ge cing kebelah dinya sugan aya si anak eueuh dia deh yuk aing ngan sinyal don nubruk tai dia cenah mah kaina
Bah mana ada titiknya mati dia tuh. Sugan we tuh bener. Menang 5 juta. Beli motor ieu mah. Mana itu titiknya aing mah lieur euy. Kapanggih wae koin. Ampun. Tenang, ini jelema 2025 itu kuat kieu ieu. Itu kuat neangan koin, Kebun batu. itu kuat ditunjukkan, itu kuat hayang beunghar ieu teh. Teka panggih ieu koin aing mah lieur euy. Ampun euy. Titikna di dieu bener. Geus meunang can hei. Can kapanggih. Ampun. koin HP. Halo, dengan koin HP. Ieu teh titik-titikna tina HP. Hayang beunghar mah digawe lain kikituan. Marane mah teu apaleun. Tinggal nu viral na TikTok. Menang neangan koin mun kapanggih menang 5 juta. Mending digawe mana? Ieu lamun menang koin silver tingali 10 juta. Gawe saminggu baraha. Mun bener nih eta teh. Geus lieur jeung marane mah. Heeh juga. Moal ngarti urang geus ngandeui Mainan lieur. Da moal meunang anjing. Mah, Kaangan aya oge titikna, aya di eta mah. Angger moal meunang. di mana ieu titikna aing lieur? Jadi dia bener. Tuh. Ampun. Ieu aing menang kieu teh kapanggih. Gelo. Balik ke monyet. 2025 teh lain beuki bener, kudu beuki galelo. Lain Jangan koin ke HP ini. Cible. saya namanya orang mending ngojek ya. Halal. Sepikir euy. Izin ngamen. Waktu ku kecil aku tak tahu yang waktu ku tolol aku tak tahu yang nong. Emang tolong. Waktu ku kecil aku tak tahu yang Ganti. kunaon atuh Kosodan. kosodan doleran anak ayam kerupan anak ayam kerupan kosodan woi garelo buah garelo marane mah Ngamen tara balik jogetan. apa atuh buru Bayar ngamen teu ngeunaheun. buru bae atuh bayar Bayar balik. Ngomong gitu guna. Asli ya mah teu ngeunaheun pisan. Mana boga duit ya atuh tadi urut ngojek. Aya baraha? sok aing mana limba dami wae buru bayar Bayar. Muhun. Anjing 2025 beki galelo jelema. Cari bleu bisa. Jangan koin. Ngamen cible. Ampun. Gila. Bre, mana kadi-kadi. Teuing sih, bre. Ampun. kalau kasih ke dia naon Si bre labu anjing. Buru bantuan dut. Kunaon atuh ieu maneh? Terasi segala mah. Budak saya eta mana? Itu Ulang koin. budak itu mah cible. Budak cibleu. kecelakaan wae aing kecelakaan goblok anjing Ayo burukeun, nangtung burukeun. aduh ampun eta naon naon eta teh Teuing koin cenah ah. aing motor ngasalangan Ampun. aduh aneh jadi kieu euy Lupa pisan mana bre. aduh ngeri anjing Berat. ngeri euy aduh
Aduh nyeri euy makaning kayak disunatan aing teh. Wah, kayaknya Heeh. aku geus kolot Mesti bidan urang euy. aneh-aneh. Ampun. Bisa. Eta budak usaha tadi euy. euy diri ka dieu dengan koinnya Ngangan koin keranaan ngarugikeun wae pamarentah. euy Picilakan ieu lalu lintas. Goblok. Aing Heeh. sok juralit kieu euy. Aduh, pieuan we sajajalan teh koin teh ieu koin itu tadi eta jelema eta. heeh Aduh ampun kudu diamankeun euy jelema kitu mah. ieu budak teh liwat Ai hayang menang duit mah cek aing mah yang digawe pada kikituan. Heeh, begitu dampak 2025 teh jelema geus beuki lalieur. Nu jadi pagaweana teh hayang layang instan, digawe mumul. Tah eta. Eta teh anu sangat merugikan ieu pemerintah. Nah, gitu euy. Yeuh bagi penonton, omat jangan merugikan fasilitas umum demi koin ya. Nama dari kami Ojek Edan. Patuhi lalu lintas.